Pami cepot kedang sabara ramo kang sabara jari tah urang jieun coba tah ieu bahana let's go. Sampurasun baraya saung waeng raut tah sakieu pibahaneunana opat ramo ke jadina langkung sakedik tah kin aya perbandinganana di akhir video tah ayeuna mah urang tingalikeun heula proses ngadamel bakalanana ieu wayang golek cepot kidang tah. Ieu wayang golek cepot baraya tah sapertos biasa urang pola heula pikeun piirungeun tarang ceuli jeung sajabana-sajabana ieu dina proses ngabakalan ieu. Da ieu penting pisan baraya dina proses kieu teh nyaeta bakalan tea ieu teh nangtukeun hiji-hijina tokoh wayang dina proses ieu baraya. Upami kirang atanapi kadek seueur teuing gitu janten aya kegagalan gitu sanaos tiasa diakalan nanging eta teh ngahambat engkena kana proses pembuatanana. Dan umawi meureunnan upami gagal teh mah kedah ditambal tah eta teh mereogikeun waktos baraya upami ngangge lem anu naon disebutna lem kayu. Sapeuting mah kitu kedah dicicingkeun heula. Kumargi kitu leuwih hade urang rada ageungan heula upami naon disebutna ngabakalan mah da engke oge bakal kakeserkeun tetapi kaseretkeun ku dina ngaraut engkena tah urang wangsul deui tah sapertos kieu. Ayeuna urang perhalus heula baraya tah ulah nepi ka bakalan hungkul ayeuna urang perhalus kumargi ari kayu garing mah nya upami ku dikadekan teh sok nambah tambah-tambah kuring teu acan ngasah eta bedaugna can diasah baraya. Janten si tapakna teh rada kitu rada kasar jadina tah ayeuna urang perhalus heula supados tegas engke di mana di perbandinganana tah dina ngabandingkeunana sareng wayang anu naon ukuran nomor hiji meureunna nya. Tah periogi di uninga oge kidang sareng ukuran anu rada ageung teh eta teh sadayana oge kualitas pentas baraya sadayana oge ukiranana gitu beuneur nanging meureun anu ngabentenkeun teh dina segi ukuran eta mah meureunan kumaha senengna si dalang atanapi praktisi wayang hoyong anu ageung atanapi hoyong anu rada alit kitu kidang teh. Tapi ari dina kualitas mah sadayana oge tiasa diangge mentas kitu. Janten sanes kidang berarti naon kirang sae henteu baraya gitu janten eta mah pilihan si praktisi wayang tanapi dalang tah kirang langkung sapertos kieu ieu nu tos diraut ieu nu acan janten sarua tuh. Tapi upami tos dikeureut mah ieu teh ngaleutikan anu nembe bakalan tah kitu baraya. Hatur nuhun parantos manco cag.